Ece abi mah ieu gaduh murang kali teh meuni rewel teh pisan. Eeng ciga Sok inget zaman keleutik pikasirieun supados teu hilap nostalgia anana subscribe heula. budak zaman kiwari mah geus moal nyahueun non kumaha rupana anyang-anyangan teu nya. Aya sabaraha rupa anyang-anyangan. Di antarana anyang-anyangan boneka. Ari boneka mah kiwari ge masih kena loba gitu nya. Ngan anyang-anyangan anu make skenario tah geus eueuh kiwari mah. Beda jeung barudak zaman kuring keleutik harita tah jeung batur-batur tetangga gitu nya. Osok anyang-anyangan. Tah anyang-anyangan make skenario. Skenario teh kieu. Ieu dagangna gitu nya boga warung caritana. Ieu anu meulina gitu. Boga imah, boga salaki, boga rumah tangga, boga anak gitu tah. Imahna misah gitunya. Nah, jadi dialogna seolah-olahnya nurutan kumaha kolotna nya sapopoena gitu. Contohna kieu misalnya. Bahasana kayak gitu we. Nah, si budak nu kahiji misalnya rek budak laki rek budak awewe sesuai gender benernya ada budak awewe budak laki ge anu umur 5 genep tahun itu 7 tahunnya 8 tahun masih keneh eta teh nya anyang-anyangan ngaranna teh gitu nya. Aya nu dibekalna anyang-anyangan mah boneka kitu nya. Terus karemong nu nina tarapi nu indungna keur ngais orok kitu tah. Nganjang namu caritana teh. Ece abi mah ieu gaduh murang kali teh meuni rewel teh pisan. Eeng ciga jawab ku baturna. Oh nya ece atuh lanongan cenah. Kitu eta teh dialogna teh. Nah, eta resep eta teh. Nah, kuring oge sok resep anyang-anyangan. Meureun mata kawin oge hayang meraktekeun anyang-anyangan pas namanya. Anu sajaman jeung kuring pasti ngalaman anyang-anyangan. Kitunya anyang-anyangan teh aya anyang-anyangan boneka, aya anyang-anyangan nu kulamak teh ya, boneka teh gulung-gulung kulamak kitunya tah dibenulkeun ciga di jelemahan terus nyieun babajuanana tina sesebitan kain eta teh anyang-anyangan keneh eta oge gitu. Jadi loba lah gitu kaulinan barudak waktu harita. Kan ayeuna mah eueuh. Ayeuna mah barudak teh ngan ukur main game, lalajo YouTube, TikTokan. Ayeuna mah barudak teh ditingali teh. Geus sosialisasina mah komo lamun ningalikeun anu di perumahan-perumahan di dayeun-dayeun geus teu pikaresepeun we. Mending keneh zaman urang baheula nya resep pisan. Ulin teh loba di lembur oge cukup ulin tehnya. Supados teu kakantun nostalgiaan zaman keleutik subscribe ayeuna.